Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana. Sim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan alat musik tradisional ti Sunda. Alat musik tradisional Jawa Barat. Ngobrol ngeunaan alat musik tradisional Jawa Barat, salah sahiji anu populerna nyaeta angklung. Popularitas alat musik khas Jawa Barat ieu malah geus mendunia. Tapi, alat musik tradisional di Jawa Barat berarti lain ngan ukur angklung. Rea deui pakakas musik tradisional nu asalna ti Jawa Barat nu teu kalah menarik jeung unik. Salah sahiji anu sok dipake ku masyarakat nyaeta angklung anu dijieun dina awi. Malah, popularitas alat musik anu hiji ieu geus aya di sakuliah dunya. Alat musik ieu mangrupa salah sahiji warisan anu pasti dibanggakeun ku orang Sunda asli. Jenis-jenis angklung tradisional diantarana aya angklung kanikes, angklung dogrog lojor, angklung gubrag, angklung badeng, angklung buncis, angklung modern, jeung angklung padaeng. Salieun ti angklung nyaeta alat musik ieu dijieun tina wilah awi anu disusun lamun digeterkeun atawa digoyang-goyangkeun ngahasilkeun sora anu kacida merdu sastra khas. Pikeun nyiptakeun karukunan anu endah, diperlukeun sajumlah jalma pikeun maen angklung ieu. Aya oge calung, nyaeta pakakas musik prototip tipe idiofon anu dijieun tina awi. Kecap calung asalna tina singetap basa Jawa, nyaeta cal jeung lung. Kecap cal hartina uncal anu hartina maledog, ditafsirkeun ku sabab calung ngalungkeun sora sangkan kadenge jauh. Kumargi kitu kuring nyanggakeun karek-karekan kuring nyaeta aya Kisda sareng Fitri anu tos aya di tempat narasum. Nuhun, hatur nuhun kareina di studio. Ayeuna alurang tos aya di tempat narasumber bade ngawawancara ngeunaan alat musik Sunda. Alat musik naon wae anu minang dipake ku masyarakat suku Sunda? Salah sahijina anu minang dipake atau anu dikaresep we dipikaresep ku masyarakat Sunda eta angklung. Angklung oge ieu teh salah sahiji alat musik anu istilahna paling dibanggakeun lah di suku Sunda teh. Aya naon wae jenis angklung tradisional? Angklung teh nyata aya sabubaraha hiji, aya angklung dogrog-lojor, aya angklung kanekes, aya angklung gubrag, sareng aya angklung badai. Naon wae bedana alat musik angklung jeung calung? Bedana teh nyata aya tinu cara maenkeunna. Pami angklung mah dipaenkeun carana teh di sebat ngadeg-deg lah, sebat ngadeg-deg digeterkeun. Pami calung mah ditenggel ditenggel batangna anu terus disusun nyata si batang-batang eta teh terus disusun sesuai nada pentatonik. Nuhun ngatur nuhun ka Kang Asep anu atos ngaluangkeun waktosna mugi akan sehat saterusna. Amin, salawat. Nuhun mun sakitu nu tiasa didugikeun sim kuring Fitri Alicia sareng sim kuring Gisna diuwihkeun deui kareina di studio. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring sareng rekan-rekan. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo urang sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos kapayun. Sim kuring Raina Helena Rahim ti kelas 11 IPA 3 Munggaran amit undur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.